ge pan ngadaru lah heulana leg-leg Gus Uyah bila perlu dagangkeun Gus Uyah eta ego ngaranna ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad hebat jasa ngaji datanglah ke Abah ka Karak ngajar ngaji wa ngadenge ka maneh dimiati sok mingguan ya wa dek nanya masalah lamun ua nu menang sia ngaji ka ua lamun ua nu eleh ua ngaji ka sia eta kiai gitu ngaran jadi bebeneran tah mah nah nanya masalah hiji dua tilu oh datang ka saminggu us beres ua eleh Damyati ayo ua eleh geus ua deuk ngaji ka Damyati ngan ua mah balagna hayang hikam entak eta balagnyana tah baheula di mingguan teh ya hikam di Haji Ahmad tah etalah kos kitu baheula mah kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu neuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu wae eleh bae kolot ya teh bodoh bae atuh masalah ngan tawadu nu kos kitu ngaranna tah eta aki-aki nu tarepaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna teu makeun mah bodoh tadina ge teu mondok aja teu ngaji pan cilaka aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah tuh eta tawadu nu penting ulah nu handap we tawadu aduh tah deui jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirna nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kumaha ge jam moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia ka sia hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir pokona mah aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia weh teh si pohara-pohara teh atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat daekan eta aing mah daripada iman ka sia pohara kupar Quraisy mungkin da iman ka Kangjeng Nabi hayang kudu iman ka sia budak kamari tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara nyurup kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sapiranya nyaho kiihna aing kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pada teh nyaho kiihna nyana baheula nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nyana neuleukeun aing neuleuh ka sia aja kuari bogo pan digawin atuh atuh ban sia nyaho kleutikna tuh aya kanu kitu mah ulah bomong kitu ieu giliran betah ka budak pinter ieu tos masantren ieu dah udah didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak itu rumayat hal yanzuruna illa tatiyahumul malaikah aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengah dago anu ngabohongkeun Kanjeng Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh
lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati jana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an. Oh hiji oh ya tia ba'du ayati rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad iman ka Al-Qur'an tayangnya atawa ayatia ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nunuduhkeun kana kiamat nyana geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantaknya nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing madaekan keneh datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat tadi gara aing mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah aing kitu naon tanda kiamat iyalah yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat hiji dajjal dua dabah tilu khasapun bil masyriq gempa di wetan khasapun bil maghrib gempa di kulon khasapun di jaziratin di jaziratil Arab ini jelas mah gempa di berbagai benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan haseup tersebut kan pulang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tama haseup. Unggal nagara ge aya haseup ngan haseup eta mah pohara dukon eta mah. Datang ke poek sadunia poek ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tuluy samsi magribiha. Muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar sono ieu mah bakal nanti adan. Wah luar biasa kuari mah kakarak ge seuneu fon doang fon teh naon kira hartina tuh siapanya hobay kan ya osok neuleu meureun ieu dibawa di negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku kabehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae dituntun-tuntun Gusti Allah geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah iya bakal terjadilah seperti yang geus dijelaskeun
Gemantak Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu. Mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang. Iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo. Qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras. Panon poe ta unggal poe asal surup di handapeun aras. Tidinya manehanana fatah ngecungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta. Unggal poe takhirus sajidah fala tazalu kadzalik. Lamun ku Allah encan dititair tapi urang parje balik deui dina hiji eta manehna sujud bersyukur ka Gusti Allah. Cak Allah udang panon balik deui ka wetan sakumaha biasa. Unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud cak Allah udang ayeuna balik deui kitu beta. Masya Allah teu eureun datang ka kuari masih keneh kitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasana. Fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha habisaha. Ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh. Henteu titah hudang ku Gusti Allah teh. Diantep bae. Datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah ai. Kok teu dititah hudang ai cek Gusti Allah. Kok diantep kieu ye datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah. Ya Rabbi. Heh pangeran abdi. Inna masiri ba'id. Lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu ye kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah di kulon kakarak jelema kaget kabeh weh ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon weh bener kuari itu dulu kaget kabehan eta memehna teh poe tilu peuting meneh muncul ti kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang ieu mah jemaat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh ku poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar geus dua poe dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener baik katilu poe kakarak teret di kulon nyana ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus teh mah disimpen ku Gusti Allah na ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim anu sebenarnya lamun dilengtuykeun mah mimiti dajjal heula kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun
Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran gitu keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun-eureun, Turki kitu keneh. Di urang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu? Yeunlah berbagai organisasi, baik organisasi Islam maupun organisasi non-Muslim dan lain sebagainya, untuk membenahi negara, tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi. Kan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge. Jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris, diperangan bakal kajian kumaha ge. Pokoknya biang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HTI teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku Hurut teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku EPI teu nyaman, teu harmonis. Padahal mah ngomong nama kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah. Tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Mah bisa geus kajian kumaha ge ieu mah. Geus lalakon kos kieu bajak kuari ge presidenna teh geus nyaho aya. Teu dipilih ku teh pemilihan geus aya si eta. Kok bisa kos itu bae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai ta riweuh-riweuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus iya ribut lah. Pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah. Sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat mun dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika, timbullah engke bakalna tentara bagi dua, polisi bagi dua, ribut pasti di negara. Irak model kos kitu, Iran model kos kitu, Suriah model kos kitu. Nu kuari eukeur bae, Mesir, Suriah seperti gitulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon ieu Amerika nyieun jelema ribut lah, rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu, Suriah model kos kitu. Ya kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung bom sing jelebur. Suriah gitu kene, iya kami mah yang iya isulah ke orang, kieulah. Sementara isu nu datang ke orang, informasinya geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur geus eueuh, nusuk mere informasi murni. Kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ke orang informasi teu bager. Hese nyarita urang, ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Kayak bakal ke Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa, bakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon teh Kiai? Moal perang nya no kaburu paeh teh. Untung. Can boga untung. Bakal. Henteu bisa henteu ieu bakal kajen kuku mah jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus, padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim, eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan-keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg di rantai. Lha kumaha? Eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun. Di steril kumui, geus ditosran lah kumui. Urang damai hirup teh. Ketika aya hukum-hukum Islam, geus aya perwakilan urang melalui Bahsul Masail angsongkeun ka mui. Jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu. Ya kumaha atuh? Mata geus we pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu kene. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia ya perang.
bakal tate moal turun Dajjal lamun teu peperangan moal cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu kaperuntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah, kacau di unggal negara. Irak teureun-eureun, Iran teureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya. Hayang nyalametkeun diri. Kamarkah kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara. Sebab geus kacau lah luar biasa. Hese. Geus teu bisa diledakeun, ABRI bagi dua, polisi bagi dua, berbagai kekuatan bagi dua. Aduh hancam rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut. Hayang salamet agama ka Mekah. Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teuing, ngampar di dinya. Terus mantap kudu dilegaan. Kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Wow, tereh berarti. Tah ke Dajjal lah turun. Wah, kaunggal negaranya nama hiber Dajjal mah. Jelema hayang emas cokot batu. Asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara, daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu. Tepak doang nya na. Timbul. Wah, cai culcer. Asal siap mangeranan ka aing. Aing pangeran ayo. Jelema iman geus ipis. Sementara kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku Dajjal kakara ku dukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku Dajjal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos gitulah Dajjal dahsyat kesan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid Dajjal lantaran wah jelema gelo kabeh iman ka Dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku ari mah ngridit engke mah hayang naon sia nyio nyio datang sia naon hayang naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang akina rusak atuh geus bacem hayo sia hayang awe watu jelema ngagayok eta lah nomor kahiji Dajjal. Nomor kedua setelah Dajjal nuzul Isa turun Kanjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh Dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian sholat teureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun sholat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep sholat bae di dinya mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener Dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manismu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun enta Dajjal enta Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah enta Mahdi kakarak ditangtu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi terus Dajjal eleh ku Dajjal mah maka segeralah
nuzulu Isa turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Gila ashabul kahfi, wah buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara 1000 tahun lah tuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjang geus halis mula panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah ieu ashabul kahfi kajian kuku mah ge sing hade ulah di baturan sing hade juri ge mah ieu turun di Gunung Karang masalah ini. Wah guararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis dajal dikudag ku Kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana dia udag terus eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah di dunia, masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil bohong goblok cak Kangjeng Nabi Isa kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kurang kuari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngejelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganunghankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh harita tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing mah rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung Kangjeng Nabi urang. Mulai malah kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa mulai kacau deui dinya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambang eta maot nu ibadah ka Allah marah maot ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa ya bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain urang mun maca surat Kahfi aya ke diharap bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedengkeun ieu de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar, hewan di dahar, suagula rupa di dahar. Wah, Ya'juj wa Ma'juj mah. Ieu mah tangkal kayu sok bala di daharan bae. Ieu binatang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya Raja Zulkarnain dipuat dina Al-Qur'anul Karim. Ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia. Seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu? Sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan. Urut Kangjeng Nabi Lut kamari laut mati aya kanyahoan. Wah bae aya ieu teh di dunia. Nu aya dina sejarah nu di Quran teh araya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya.
ieu bendungan Dzulqarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka per detik ieu. Nah tapi geus mulai kuari kajahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya keneh kapalna aya keneh kapalna geus sindek urang kada itu hayu di mana cenah Kiai lah sia mah diajak ka Banten ge hararese komo ka ditu atuh di Gunung Arat Arat teh di Turki tah eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam judi teh judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Dzulqarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan jalaga di mana tapi ketika jana peureum ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu peureum trek aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Dzulqarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu aju ka dulu istana kerajaan eta berarti diajak ka negara itu kamari aya di nu liwat ka dinya bae oh aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos raja jurig newo-newo meureun tah gawat ieu da ieu urang kan kuari ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu urang dimensi zahir kuari zahir kadeuleu ieu lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kada ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah da ieu ke bakalna Ya'juj wa Ma'juj nah idinya kakarak summa khurujud dabbah jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj